Ngembat jalan kawaluya Hukum janda hayu ngembat jalan kawaluya Mangga acara sungke dina pangkonanana Mama abdi hapunten anu diseja rumaos abdi taloge asun doa anu bisikan pada telinga mama hapunten abdi lahir batin abdi teh putra mama hapunten lahir batin abdi teh akan biasa ulang terima ka mama kali ayeuna kasadeu kieu mun saukur misakeun bae dirangkul sapali deui sapali deui sabelah deui kaset anak tigo anjeun pangampura mama wal di peta brahal bageur anak kieu pisan deui pisan kahir insyaallah mama dinten ieu abdi paratos janten putra mama mugi abdi tapi ku mama sareng saya kelawari teu beda-beda abdi teh hoyong hirup wala gitu brah geramian dirangkul neng mamahna dirangkul mamahna hareoskeun kana cepina mama ieu abdi putra mama anak rumah tangga mugi mama ninggalih nampi abdi janten anggota keluarga mama sapali deui neng kaset tulis anak mamahnya abdi saeueuh pisan sadayana brah tong salapang tong hariwaju bagir geura laki rabi Allah teman geura pundut doa estuna mangga bagir geura sungkem ka Bapa Bapa dihapunten lahir jeung batin duh Bapa oke seueur ngajageun ngalepatan Bapa ampunan anu kasupun doa neng ramah dirangkul Bapa atur nuhun doa ti Bapa abdi teh bade rumah tangga diajar mudah-mudahan lawang kabagjaan geus anak ini sapang ge sabelah dirangkul ngacu bageur anak ieu bra kaset pangsampang kehidupan rumah tangga terakhir di sun anak nu geulis nu kaset berikan ramah jajak doa jo kaset geulis anak nya pisan gede pisan halo suka Pak Ridho Allah Subhanahu wa taala sepang panangan apa bageur abdi bade ngalaksanakeun kewajiban abdi adek nampi bagja udah rumah tangga diwakil pisan ku Bapa Dacu bagja waduh mudah-mudahan ieu rangkulan kanyaah dinu jadi Bapa nuduhkeun ka hidup ka jalan anu sae dirangkul ramak hendak oge neng insyaallah jalan tincakeun hidup dikawitan ku doa tersebut bakal lain langsung nanjung kalian kabagjaan karunia sapali neng dirangkulna alhamdulillah parantos rengse jo kasetnya pisan Bapak amanah hidup nitip si cantik si geulis khususna kaset ade di huapan ku sangu tumpeng ayat 7 ieu huamna panggila terapi di si pahit daging pahang tulang bismillahirrahmanirrahim atarua pelikung dikawitan ku mama hiji 2 3 bageur subhanallah alhamdulillah parantos ti mama eta huapan hareup kaset geus tumuhunan jumlah hayu nampak ternyata berang yang cuma hiji 2 3 subhanallah alhamdulillah apa sih itu terus 2 nya raos maka bahasa bageur nu geulisnya di kaset hiji 2 3 alhamdulillah nikmat dipasihan huapan kuno gelis nikmat mantap sedap sesekena konsentrasi sebentar 2 yang akhirnya adalah milik siapa ini 3 sama siapa sama ayah dibagi 2 saya dibagi 2 itu miliknya milik bibinya jangan oleh asli tapi dibagi sama istri tercinta ya posisinya beda dengan tadi di dalam rumah tangga supaya terus harmonis posisinya posisinya neng juru dia siap 1 2 3 alhamdulillah pasnya nenya alhamdulillah masih seset sok dipasihan Tuhan kudu rias pasihan terus pohon atas kurang siap lebih dekat memberikan air kepada neng siap 1 2 cuma dekatkan aja sayang nah lebih dekat sama neng 1 2 lirikan matanya neng pada kamera begitu banget neng kudu sarang yang namanya ada di komando kayak balik kuning balik gua pakai ke sarang asal napi lagi salah serius kirang iya haus katanya 1 2 3 inilah kedua pengantin katanya haus ya
dibanjur ku cai kasih tu aya bakat 2 tilu tetap acungkeun iya alhamdulillah ternyata banyak pilihnya tadi juga nasinya dapat ya pegang yang memang yang pegang ya 1 lebih dekat 1 2 3 iya sudah nggak mau gigit udah 1 saja ya nah 1 aja supaya tidak 2 1 tetap 1 itu yang paling pentingnya kuning didedekeun oleh ibu jari oke kuaan sambungkan rasa siap 1 2 3 kalau udah susah sudah alhamdulillah belum terlalu keras di depan tos ditoelan di mana karosen gua nyambung tong kaget ayeuna ditoelan keke bakal ditoelan sok neng banjur eta anu tadi kabasian ku eta sang suami dibanjur sedikit aja nah dikumbah atau dicuci ibu jarinya nah begitu diusap nah subhanallah alhamdulillah ini barangkali ada tisunya saya diambil tisu terus didekatkan di nah itu subhanallah alhamdulillah beres kemudian nengnya tangannya diambil dipegang oleh diangkat untuk diberdirikan dipegang tangannya saya tangannya dua-duanya nah iya subhanallah alhamdulillah karena bapak kamu itu saja neng 3 pasikeun ke dina kasih neng sok neng tepang ke dina ku ani lebetkeun eta lebetkeun supaya kadang semua ya masukkan tarik masukkan lagi ya alhamdulillah ambil ya sama coba pegang itunya ya masa iya padam alhamdulillah semoga tidak ada sene amarah tilu buang ke belakang bahwa kita jangan pernah pegatan atau jangan pernah terpisah sama-sama 1 2 3 ke belakang iya alhamdulillah dan neng pegang dulu diangkat 1 diangkat 2 ke bawah kan 3 digolongkan 1 2 3 iya digolongkan terus 1 angkat 2 dilempar pak punjulnya dilemparkan bersama-sama asal oleh 2 orang yang akhirnya silakan dipepeskan di jadi neng juga pegang 3 ketiga hitungan ketiga neng dikecup telinga jangan terburu-buru 1 lebih dekat kepada nengnya agak menada 2 jangan mampu tanya karena kerasnya akhirnya 3 oh suamiku, oh sayangku, oh istriku, oh bidadariku udah katanya kita akhirnya jantan pepeling tapi si jantan luar mangga persiapan mau upami itu di sawet penting sawet kayak lah mamanya pada di hari ini adalah aku adik urang kawin ku hariring cep ade anu mirip Akbar Joni halang andung piwejang hariring andung pepeling hariring ngandung pepeling bismillah dan penglimitan mugi Gusti nang tayungan elis aset anu rendengan mugia kasalamatan Neng Maya deui anu mirip Agnes Monica salamet tu pangantenan aya kakirangan sing biasa sasangan sangkaan aya dina kasengan tiap babakti mugelis deui Neng Maya nyumponan dika istrian acan diberi geminya kejadian gelis ternyesat ge asalamahi Neng Maya neng selaku istri teh jadi pati goah tiasa ngatur ekonomi ulah boros ulah seueuting pengeluaran diatur seefektif mungkin eta ati cep ade
Faturrohman deui anu mirip aliando jumporan kapamegetan upayanya rezeki teu apakah rumah tangga kasih taas aku kepala rumah tangga sing jadi imam Abu Said sing tiasa hiji ngarangkep sing pantri ngarangkep repot jodoh teguh iman surah saroleha teman takwa ka ilahi waladi karabi di mulur ayu mangga sawerna sajuna sewang di sepahan bari diawujud ulah cekeng ini dia mah cenah cek abdi oge kewae dibagikeun oge tapi panjenengan mangga ieu urang kendangan ada raos dina ngawur-ngawurkeun sawerna pur awati pur awur awuran hati awur sawerna di awur artosna di awur cenah dibagikeun wae sok ka barudak teh aya sajuta ge barudak janji anu paling luhur dan mulai dan syukurin sekarang ka kulawan di depan anu dipasung heula mangga kanggo ngawilujengkeun salajengna foto bersama